warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya
وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول سلام عليك يا رافع الشهادة والدرج. أنت تيارة الأنام يا أهل الجود والكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. نحن جيرانهم بدار حرام حرام الإحسان والحسن. نحن لقوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. اللهم صل على عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Amma ba'du, al-mukarramun para alim ulama khusus guru simkuring pengersa Pak Ustaz Samsul Ma'arif, pengersa Pak Ustaz Cecep, pengersa Ibu penyuluh rekan seperjuangan kapungkur tapi anjeunna teras panginten masih teras alhamdulillah di utara sasarangan Bapak RW nu kusim kuring dipihormat, Bapak RW, Bapak RT kum panginten oge pengersa Pak Ustaz onah kalih ibu-ibu pengawasan nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dina siang nu cerah ieu urang tiasa bermuwajahah, urang tiasa petepung lawung pampork jonghok. Mudah-mudahan pertemuan urang sing janten saksi duikeun ka yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Allah. Anu tebihna nu cagetna mudah-mudahan tiap langkahna ibu ti bumina masing-masing dicatat ku Allah ngajantenkeun 10 kasayan. Min. Ya Allah ya Rabbal. Oge mudah-mudahan nu tebih nu cagetna sing dilebur ku Allah Subhanahu wa taala 10 kaawonan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pang tebihna anjung mana? Aya nu teh anjung. Ke arah ya. Cimareme, aya Bu, arembut keneh gitu. Tapi daya nu aranom nyebutnya perjuangan kapungkur kukurilingan Cimaremena anjungna, alhamdulillah. Enten teu isilna teu hilapeun teras-terasan simkuring komunikasi ku perjuangan ngabela agama, memperjuangkeun agama, nyiarkeun agama. Kapungkur memang hadan ramakumullah. Alhamdulillah sampai saat ayeuna simkuring masih keneh dipercanten ku Allah dipaparinan jatah yuswa duikeun ka saha ayeuna. Urang syukuri hadan ramakumullah ieu nikmat anu luar biasa. Margi wargi-wargi simkuring rekan-rekan perjuangan nuju di Kemenang. Enggal keneh panginten carogena namege sabaraha 34 Bu, 40. Enggal keneh Bu, janten teh janten ukuran dan nu maraot teh cenah pasti nu sarepuh leres teh Bu, ari pastina mah pasti sadayana ge leres nya. Mung hadin rahimakumullah nu 44 masih jag-jag siangna masih sempal guyon ngobrol sonten masih keneh sempal guyon uwi ka bumi puyeng dicana ka rumah sakit sonten ngantunkeun. Allah karim. Maka urang mah alhamdulillah bersyukur ke Allah dipaparinan jatah yuswa sampai saat ayeuna. Anu mana hadirin rahimakumullah, waktu terbagi 3 Bu ya, simkuring sering ngemutan. Aya waktu yang sangat lama jauh. Naon hadirin waktu kemarin perjuangan punten urang sadaya dina ngabela agama, ngamamurkeun agama. Pak Kiai, Pak Ustad, si Ibu teras-terasan perjuangan luar biasa.
terang hujan, terang wah anjeunna hoyong ngaduwikeun ilmu luar biasa hadan rahimakumullah. Maka waktu kemarin adalah waktu yang sangat jauh yang tidak mungkin akan terulang kembali. Moal ka sorang deui Bu. Leres teh. Kamari urang parantos ngalakukeun naon? Midamel naon, amal naon nu dilaksanakeun ku urang. Maka ayeuna hadeun rahimakumullah moal ka urang, moal ka sorang deui. Moal hadeun ka alaman deui. Emut Bu, cikal bakal simkuring ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara istilahna kapungkur ngawarukan marurang kalih ieu Bu masjid ieu Bu. Emut we masjid ieu hadir makumullah dipaparinan ku pangarsa sepuh palih dinya tah bumi emut kapungkur mah ieu teh geueuman geung luar biasa. Mana barudak teh tiap-tiap ngaos teh seueur kasurupan Bu. Pergi tangkal awi kuburan lomang kapungkur mah ayeuna mah alhamdulillah tapi nu ngaos teh 200 300 barudak teh da gebrek hadir makumul di ieu masjid ayeuna mah tos sae kapungkur mah teu acan kieu. Jadi moal ka alaman deui teh perjuangan kapungkur dicarekan hadir makumul ku jurig ngalaman di dieu Bu. Budak kasurupan nyarekan ka simkuring hadir makumullah. Nyari budak mah da jurig nu ngasup hadir makumul maksudna kaasupan beda simkuring ngaos biasa Al-Fatihah almakumulahnya ayat kursi terus sanesna. Tahu sahur si jurig aing meleuwih pinter ti sia kitu. Emut we hareun makumullah. Pengalaman di dia Bu. Leuwih pinter ti sia nu kitu mah cenah moal mempan teh kitu. Beda hareun makumullah babacaanana ngan ukur nu kitu emut ya Allah ya Karim Gusti. Pengalaman perjuangan di dia. Maka kuring teh manusia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid wudu emut di dinya. Lajeng harimakumullah salat hajat 2 rakaat. Munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Setan kagungan Allah, jurig kagungan Gusti Allah. Nu ngaganggu budak kagungan Gusti Allah. Beres na depan nu diaos teh eta-eta keneh Bu. Da apalna sakitu ustadna ada nama kumullah atuaritos kitu teh poceak dengek ngajerit eta murang kali ampun-ampunan jurig nyingkah hadir makumullah berbayi wet si mata anu emut kantos dicarekan ku jurig di dieu hadir makul murukana ustadnya meureunana bodoh murukana ustadnya mana hapunten punten narima kul kecil na ustad Allahu akbar moal bodoh-bodoh teuing ya banyak masalah nu kitu mah mana pantes jalmi nebikeun ka ngahormat alahbatan ka ulama teh Gusti da mohon aya ti dituna nu ngahormat ka Kangjeng Nabi jaminana nu ngahormat ka turunan Kangjeng Nabi aya jaminanana nu ngahormat ka kiai ka para alim ulama aya harimakumullah. Mana sing saha jalmi nu cinta ka para alim ulama insyaallah murang kalina saroleh amin. Hoyong saroleh hoyong. Sing cinta ka para alim ulama, sing cinta ka para kiai. Kade ulah lalawora teh nu sok ngaduwikeun pangaosan rutin teh hadir makumullah. Duh rahmatna Allah teh dicurahkeun ka aranjeunna. Eta ulah lalawora nu sok rotinan kitu, ibunya salasaan, hadir makumullah roboan, sabtuan, mingguan. Itu ternyata malaikat rahmat harimakumullah nyerengan ka anjeunna. Mana eta teh disebutna ge wali-wali kampung lah istilahna punya. Di dia ya pangarsa Pak Ustad, masing-masing ngagaduhan kampung teh wali-wali Allah, penerus perjuangan anu neraskeun perjuangan para nabi sinarang para rasul. Nu dicanak ku para wali-wali urang harimakumullah oge para ulama, para kiai, para ustad. Maka penting pisan orang menghormati para alim ulama. Punten da ulama mah teu hoyongeun disanjung-sanjung. Kalau buat Kangjeng Nabi teu hoyongeun disanjung-sanjung harimakumullah. Ya. Punten dina kitab Al-Um simkuring ngaos sinerang kitab Sapina gitu banyak. Maka harimakumullah kitab-kitab nu sanesna khusus karangan punten karangan Imam Syafi'i
Maka biasa orang dina salat sok kange sayyidina. Ternyata dina al anu leres-leres para hadan rahimakumullah ya tengange. Naon margi didinya aya kecap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alim disanjung alim hadan rahimakumullah di punten istilahna teh didewakan lah gitunya. Dipertuhankan para hadan rahimakumullah. Tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepertos kitukeun. Tapi hadan rahimakumullah kumaha atuh? Mohon anjeunna mah teu kersa, tapi urang selaku umatna ingin menghormati, ingin hadan rahimakumullah menyayangi. Wajar punten-punten Rasul nu farantos punten nyaangan tina poek kanu caang kalebet urang ieu alhamdulillah. Hadan rahimakumullah wajarlah upami urang sanjungan sayyidina naon margina para hadan rahimakumullah henteu nyebat Muhammad deing atuh kitunya ka Kangjeng Nabi teh. Tapi aya tata krama, aya tata hadan rahimakumullah, tata titi duduga sopan santun kitunya. Jadi aya di antawisna da ternyata kembali segala rupina ge hadan rahimakumullah ka akhlak ka sopan santun kana perilaku anu sararae nya. Jadi kalebet urang punten Kangjeng Nabi alim disanjung para alim ulama, alim disanjung para habib alim, Bu, para ustad biasa-biasa. Justru pami disanjung membahayakan, menjadikan kesombongan. Nauzubillahi min. Urukankeun ustad harimakumullah moal kakeunaan ku sombong. Sami manusia biasa, Bu. Ustad ge manusia. Aya harimakumullah. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi tong keterlaluan. Entah upami siung kuring ya Allah, ya Karim Gusti pami ngahormat pangaosan, Bu. Duikeun ka dijemput, duikeun ka harimakumullah. Ya Allah, dipendeng duikeun ka. Wah, rupi-rupi, Bu, penyambutan nalika siung kuring ngaos. Duikeun ka karpet merah itu ngalaman. Karpet merah harimakumullah. Disayeuikeun tempat anu pangempukna, dicalik tinu pangempuk-empukna. Pernah seperti itu harimakumullah. Apakah Ustadz mau digituin? Saresna mah harimakumullah teu kudu kikituan. Tapi rasa hormat ka ulama, rasa hormat ka kiai, Allah makanan luar biasa. Ya. Punten-punten. Eta bakaka parantos siap, bubuahan parantos nyempak. Sagala rupi makanan disiapkeun. Padahal kemampuan ustad mah atuh da tuangna ge terasa seueur-seueur teuing. Benten sinareng tukang macul leres teh, Bu. Ustad mah teu kedah seueur-seueur harimakumullah. Paring ngaraosan sapertos kitu. Tapi kenapa hadan rahimakumullah seperti itu? Menghormati kepada alim ulama, menghormati kepada kiai. Mana tong kaget upami ibuna ramana cinta ka ulama, cinta ka kiai. Insya Allah keturunannya akan menjadikan ulama, akan menjadikan kiai. Punten pangningalikeun jaminul naras-naras cinta ka ulama, ka kiai, ka ulama. Bu, rata-rata aya nu janten kiai, aya nu janten ulama. Henteu putrana incuna, henteu incuna uyutna. Asalkan orang tuanya cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, yakin keturunannya nanti akan menjadi ulama, akan menjadi kiai, akan menjadikan penerus hadan rahimakumullah di antawisna nyaeta ti ulama-ulama anu disayang ku ibu sinareng rama. Dik punten ibu parantos kitu ka ulama, ka kiai, hoyong murang kali soleh. Hoyong janten ulama. Oh sok kitu tara ngahurmat alhamdulillah. Mudah-mudahan mangapang ningalikeun. Ibu eta upami ya Allah ternyata ngahormat ka ulama duikeun ka disu, duikeun ka dikumaha, ternyata dampakna sanes mengukur hanya kikituan mungkul. Tapi berakibat hadan rahimakumullah ka generasina ngajantenkeun putrana justru disanjung-sanjung deui. Kelabat pengalaman sim kuring punten, Bu, teu nyangki pada pikieun dapun bapa mah teu tiasaeun ceramah, Bu. Teu tiasaeun pun bapa mah. Hanya hadan rahimakumullah ulama-ulama yang di Kabupaten Sumedang, dia selamanya hadan rahimakumullah mengikuti, dia selamanya maksana hadan rahimakumullah nyarengan. Setiap ulama-ulama ceramah di Kabupaten Sumedang, maka anjeunna ngikuti teras. Itulah keanehan
keajaiban Allah, di mana cinta ke para alim, di mana cinta ke ulama. Aya we ada nahimakumanya. Jadi mudah-mudahan pertemuan orang waktu-waktu kemarin simkuring ibu moal kasorang deui hadimakumullah, tapi ada yang waktu dekat nyabonya aya waktu cepat. Naon waktu cepat? Waktu cepat adalah kemarin, sekarang, besok, punten. Enjing dinten Jumaah, Sabtu, Minggu, Senin deui. Tos Senin teh malam Jumaah deui. Eta malam Jumaah ka malam Jumaah muni asa cikene kakarage urang teh yasinan malam Jumaah teh. Nah, ayeuna parantos Jumaah deui. Itu waktu yang sangat cepat dan luar biasa. Laras teh, Bu? Ya Allah, ya Karim. Jumaah ke Jumaah teh meni asa cikene atuh urang. Kalau buat ibu welah panginten rotinan ieu ka ibu ketuanya, ibu ketua, bapak ketua. Jadi mangala nu penting mah harimakumullah da ieu teh program kapungkur simkuring nuju di KUA. Jadi karena memang dijantenkeun alat kapungkur mah pangaosan punten harimakumullah Al-Hidayah teh kitu nya, Bu. Al-Hidayah teh dijantenkeun alat kapungkurna, alat naon harimakumul, alat kekuasaan. Maka waktu sarita sadayana beremuk tos entong ngange al-hidayah. Nu penting pengajian di mana-mana. Mana simkuring ngayakeun tiap desa, tiap kelurahan ayakeun pengawasan. Tapi hadimakum namanya adalah pengajian kelurahan, pengajian hadimakum desa, pengajian RW, pengajian. Tidak ada hadimakum pengajian anu. Karena dulu memang seperti itu. Tapi pami ayeuna mah alhamdulillah ayeuna mah harimakumullah Muhammad naon Al-Hidayah berjalan gitunya. Terus naon deui, Bu? Pangaosan naon deui? Pokokna mah terus berjalan. Bu Araya? Duit ka mana namanya teh? Waktu yang sangat cepat. Maka Allah janji wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau. Demi waktu sebetulnya manusia ada di dalam kerugian. Jadi emutkeun waktu yang sangat cepat ada waktu yang sangat dekat. Apa itu waktu yang sangat dekat? Adalah kematian. Duka enjing, duka pageto, ya urang nu hadir teh. Duka ibu-ibu heula ke heula simkuring mah. Harimakumullah wallahu walamnya eta mah simkuring ti pengker ibu ti payun. Ngan nu jelas punten, nu jelas waktu yang sangat wallahu alam. Ayeuna mah ibu nuju ceramah ngantunkeun, nuju netepan ngantun. Ya Allah, kan ayeuna mah aya CCTV, Bu. Nuju netepan 2 rakaat ngadeg harimakumullah tina ruku nyabonya langsung guduprak ngantunkeun. Nuju sujud barahadana makumullah henteu pernah cangkat deui. Allah Karim. Mudah-mudahan we urang nuju keayaan ibadah seperti itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal ari urang teh punten-punten ari salat mah hoyong, punten-punten ari maut mah hoyong sae maksudna. Ari maut mah hoyong nganduka tah urang harimakumul keayaan kumaha. Da manusia teh aya ruang sinareng waktu. Ruanganna di mana? Waktuna iraha. Aya ruang sinareng waktu. Ruanganna di mana? Waktuna duka jam sabaraha harimakumul. Teu aya nu uninga eta mah. Nya bonya. Ngan aya eta oge punten gambaran-gambaran punten urang silih emutan. Tanda-tanda kematian itu sudah diberikan harimakumullah ke setiap manusia 1 tahun sebelum kematian sudah ada. Jadi 1 tahun oke paranto diuningakeun naon Bu punten harimakumullah kade upami aya nut-nutan dina pean tungtung di palidi tengah-tengah di palidi. Itu waktu asar hadan rahimakumullah mulai ada proses pencabutan nyawa. Ternyata Bu punten ngawitan dicabut